Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluyikeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda Pedaran kang tile kasapi kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana kasarkum anu mana kiwari nuju aya di bumi mitohana anu katelah Mbah Ijon Katut Ambu Uneh. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosana mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Yang sarkum geuskeun bae teu kudu mikiran omongan si Abah lantaran tang tu ujang oge geus apa lamun adatna memang kitu gurat batu. Sumuhun Ambu, nya ayeuna mah abdi teh saja permios hapunten wireh kasumpingan abdi parantos ngaganggu kana katengtreman salira Ambu. Ceuk sarkum akhirna amitan lantaran geus eueuh deui anu rek dicaritakeun jeung deui pikirna rek naon lila-lila oge da moal aya hasilna kalah matak nyeri hate. Kekeh heula atuh Jang, teu kudu rurusuhan balik. Tungguan heula sakodong Ambu rek ka tukang heula. Daguannya da moal lila. Sumuhun mangga Ambu. Jung Ambu Uneh nangtung terus ngaleos kebat ka tukang. Sarkum nungguan cenengkul diuk sorangan bari ngahuleng. Tapi ti sakumaha lila Ambu Uneh geus datang deui terus geek diuk dina tempatna anu tadi. Yang sarkum, yeuh tarima duit keur nambahan biaya budak. Hampura teu bisa mere gede. Tapi lain teu hayang sabab ujang tangtu nyaho sorangan kumaha kayaan di dieu. Tapi yeuh aya duit 5.000. Kop tarima kadinya wayahna ambungan boga sakitu. Pek gunakeun sahade-hadena. Ambu Uneh ngasongkeun duit anu gede 5.000 ka sarkum. Nempo kitu sarkum teu gancang narima da puguh hatena asa berat rek nampa eta duit teh. Yang sok buru gancang tarima. Sabab bisi kaburu kanyahoan ku si Abah. Teu kudu loba mikir. Jeung deui teu kudu sieun da ieu mah duit paparanian Ambu pribadi lain duit pamere si Abah. Ambu Uneh terus ngasong-ngasongkeun duit ka hareupeun sarkum. Ambu, hapunten abdi parantos ngarepotkeun ka salira. Teu kudu menta dihampura, sok gancang geura tarima. Wayahna Ambu teu bisa mere anu leuwih ti kieu. Nya geus kitu mah sarkum nampanan duit. Dibarung ku hate anu nalangsa. Sarkum kacida tumarimana kana kanyaah jeung perhatian Ambu Uneh mitohana. Anu kacida patukang tonggong jeung Mbah Ijon salakina. Ambu, hatur nuhun pisan ieu artos ku abdi katampi kalayan kabingahan. Geus teu kudu loba omong. Cung ka ditu rek balik mah. Tapi lain Ambu ngusir ngajurungkeun sote. Bisi kaburu peuting. Jeung deui tangtu ujang teh kudu neangan deui duit pikeun tambahna. Leres Ambu. Mangga atuh permios di kantor linggih ku abdi. Nya sok ka ditu ku Ambu didoakeun. Muga-muga budak teh cing gancang cager. Bejakeun ka si Nyai cing kuat, cing regreg atuh jeung cing gede hate.
sarta ulah poho menta tulung ka pangeran. Sangkan urang salilana aya dina panang tayungan mantena. Sabab hirup jeung huripna urang salaku manusia geus aya anu ngaturna. Jadi dina hal ieu nyang hareupan ieu cocoba ujangnya kitu deui si Nyai. Kudu sabar sarta ikhlas dina narimana. Ambu Uneh ngadoakeun incu jeung anakna sangkan kuat yang hareupan sagala cocoba anu ayeuna keur karandapan ku Sarkum jeung Nyi Sarah. Mangga ambu doa sareng piwajang salira tangtos baris didugikeun ka pun bojo. Mangga atuh ambu permios. Jung Sarkum cengkat tina diukna terus munjungan ka Ambu Uneh. Sanggeus kitu gura-giru kaluar di jero imah. Juru turun kaburuan anu satuluyna ngagedig lempang rurusuhan ninggalkeun Ambu Uneh. Anu harita teh masih keneh ngajanteng di lawang panto neuteub tonggong Sarkum nepi ka ngilesna. Kasugri kaum dangu. Sanggeus Sarkum teu katempo Ambu Uneh gancang asup deui ka jero imah. Sarta pantona ditutupkeun sakalian ditulakan. Gap kana lampu cempor anu ngagantung terus seuneuna dileutikan. Geus kitu koloyong asup ka jero kamar. Breh katempo Bah Ijon keur ngaringkuk mulen maneh ku simbut. Samalah awakna nyang hareup kana bilik kawasna mah keur ambek kanu jadi bojona. Ningali polah anu jadi salakina sarupa kitu, Ambu Uneh teu loba omong terus bae goloyoh ngedeng gigireun. Mitra kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayaan di imahna Bah Ijon teundeun sakedeung. Insya Allah kahareup kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan Sarkum. Sajrutna turun ti imah mitohana. Sarkum terus ngagedig lempang. Sajajalan hatena galecok ngomong sorangan ngupat anu bieu kajadian. Sagala caritaan Bah Ijon anu jadi mitohana. Sakabehna kadenge deui asa nongtoreng kana ceuli. Anu jelas-jelas nepi ka mangsa ayeuna Sarkum teh saeutik oge teu dianggap minantu. Tapi sanajan kitu Sarkum teu bisa kukumaha. Da puguh Bah Ijon mah lain lawaneun. Jadi lamun sarwana geus tangtu aya bahan piributeun. Sarkum rumenghap narik napas, dadana asa eungap. Gap kana duit anu aya dina jero saku pamere Ambu Uneh. Leng Sarkum ngahuleng. Terus atuh mikir naha ka mana kudu neangan duit keur nyumponan biaya anakna anu acan cumpon. Sabot keur jongjon leumpang ngadadak aya sora saurang jajaka anu ngageroan ka manehna. Kang Sarkum. Balik ti mana meni ngagede kitu? Ceuk anu ngageroan tumanya ka Sarkum. Reg atuh eureun leumpangna. Bari terus ngalieu ka palebah datangna sora. Breh katempo aya saurang jalma ngadeuketan. Ti awak nepi kana sirahna di bulan ku samping sarung. Da puguh hawa teh geus karasa tiis lantaran wanci geus maju ka peuting. Saha eta? Jang ojai kitu? Sarkum malik tumanya kanu anyar datang. Anu katempongan ukur beungeutna. Bener Kang, ieu kuring ojai. Balon eta jajaka nu ngaran Ojai umurna aya kana 20 tahun leuwih. Oh, jang ojai. Rek ka mana jang? Bogo kuring teh rek kagaduron da ieu teh. Tapi rek nyelang nyamper heula ka Kang Oding jeung Kang Dudung. Da hoream kuring teh ari kudu ngarona sorangan mah. Ari akang ti mana meuni kawas anu rusuh? Oh, pugu akang teh karek balik ti imah mitoha. Oloh kakarak balik ti imah mitoha. Leuheung geuning tara-tara ti sasari. Akang teh make jeung daek nganjang ka imah Bah Ijon. Apan biasana mah tara daek kunggah akang teh.
Ceuk si Ojay manehna ngarasa heran ngadenge Sarkum nganjang ka imah mitohana teh. Da puguh sararea oge geus nyaho lamun Sarkum jeung Mbah Ijon teh teu hade. Puguh oge lain daek Jang. Tapi akang teh kapaksa. Keke. Nah kapaksa kumaha kitu Kang? Si Ojay menita lete da puguh panasaran hayang nyaho kana pasoalana Sarkum. Ya teu talangke Sarkum nerangkeun sagala pasoalan anu ayeuna keur disanghareupan sarta ku si Ojay di Bandungan kalayan saragap. Oh jadi budak akang teh can cager keneh geuringna. Ceuk si Ojay tumanya sanggeus rengse Sarkum cacarita. Nya puguh oge kitu budak teh can cager. Aduh kumaha atuh nya? Eguing mah teu bisa nulungan pisan kana kasusah akang. Lain teu karunya. Ceuk si Ojay ngadenge pasoalan Sarkum teh jadi kabawa bingung lantaran hayang nulungan tapi tangtuna teu bisa. Da puguh kayaan hirupna oge teu beda jauh jeung Sarkum. Sajabat ti kitu geus pahatulalis teu indung teu bapa. Kahirupana sapopoe ngan saukur ngagantungkeun kanu jadi uwana nyatana Bah Omon. Antukna duanana keur sakedapan mah ukur pahulang-hulang nganter lamunan sewang-sewangan. Tah kitu Jang anu ayeuna keur karandapan ku kulawarga akang teh. Ceuk Sarkum terus ngahruk paromana katara bangunan nu kacida bingung. Terus kumaha tuh? Jadi akang teh keur ngabutuhkeun duit, keur biaya rumah sakit sarta kudu aya 5.000 deui meureun. Tapi kumaha tuh da wing mah ukur boga 150 pamere si Uwa buruhan ngalasuluh. Ceuk si Ojay bari rumpu-rampa kana jero saku bajuna. Atena mah hayang nulungan ka Sarkum anu ayeuna keur meunang kasusahan. Nyakeun bae Jang ari teu boga mah. Da akang oge ngarti kana kayaan hirup Ujang. Anu teu jauh beda jeung akang. Tembal Sarkum ngomongna kituna teh bari ditungtungan ku seuri koneng. Kang Sarkum, kumaha lamun ayeuna urang datang ka imah si Uwa? Nya susuganan daek mere nginjem duit keur tambahna. Sabab poe tadi teh geus ngajual pare. Muga-muga we atuh mere nginjem da bager Uwa uing mah. Ayu geura urang datangan susuganan can sare. Ceuk si Ojay mere jalan ka Sarkum sangkan nginjem duit ka Uwana. Anu katelahna Bah Omon anu beurangna geus ngajual pare. Tapi akang mah era Jang. Nah kira-kira Bah Omon bakal daek kitu lamun mere nginjem duit ka akang. Jeung nadoi kayaan geus peuting. Anu tangtuna kadatangan akang bakal ngaganggu kanu boga imah. Wah teu kudu era-era Kang. Nyari soal mere jeung henteu mah uing teu bisa nangtukeun. Tapi nya urang cobaan we heula. Keun lah soal ngomong mah engke dibantuan. Nya sugan bae atuh hate Uwa kuring sing dibukakeun ku pangeran. Sangkan daekeun nulungan kana kasusah akang. Geus ayeuna ulah loba mikir Kang. Ayu buru urang panggihan. Ceuk si Ojay bari ngalengkah ti heula. Nempok itu Sarkum oge eleh deet terus nuturkeun. Sabab sanajan era oge keukeuh Sarkum teh kudu maksakeun. Da puguh eueuh pilihan sejen. Sajabati kitu tangtu poe isuk eta duit teh kudu dibayarkeun ka rumah sakit keur biaya berobat anakna. Sarta teu kacatur di jalana metra, urang caritakeun si Ojay jeung Sarkum harita geus anjog ka pakarangan imah Bah Omon. Duanana terus arasup ka jero gek dariuk pina korsi. Kaparengan harita teh Bah Omon can sare. Ari bojona mah geus ngedeng di kamarna. Nya barang aya Sarkum jeung si Ojay datang ka imahna teh teu burung Bah Omon ngarasa heran. Tapi sanajan kitu kadatangan Sarkum harita ditarima kalayan hade. Gancangna carita, Sarkum ngadadarkeun sagala rupa anu jadi kaperluana nyatana rek nginjem duit anu gedena 5.000 rupiah keur biaya maya rumah sakit. Bah Omon saurang kolot anu kahirupana kawilang cukup di lembur eta mah. Puguh bae ngadenge kayaan Sarkum anu kawas kitu hatena ngarasa karunya.
Samalah geus teu loba mikir. Harita keneh ngaluarkeun duit gedena 5.000 sarta diinjemkeun ka Sarkum. Puguh bae atuh Sarkum kacida ngarasa bunga, hirupna asa ditumbu umur. Salain ti kitu kacida pisan nganuhunkeun akana kahadian Bah Omon anu tetela. Daek mere pitulung ka manehna. Kitu deui ka Ojai teu poho nganuhunkeun. Mitra kaum dangu. Kocapkeun isukna. Rebun-rebun kene Sarkum geus indi ti imahna. Lempang rusuh lantaran hayang geura nepi ka rumah sakit. Sarta teu kudu dicatur di jalana. Kira-kira jam 8 isuk-isuk. Akhirna mah nepi kanu dijugjug. Satuluyna langsung babayar ka bagian administrasi. Sanggeus kitu gura-giru nepungan bojona Nyi Sarah jeung anakna ka ruangan parawatan. Barang nempo Sarkum datang, puguh bae Nyi Sarah ngarasa bunga. Kawantu ti tadi geus ditungguan teu srikna lengo deui ditempoan. Kang Sarkum, kumaha hasil duit teh Kang? Sanggeus adu hareupan Nyi Sarah langsung tumanya ka salakina. Alhamdulillah Nyai, akang geus hasil sarta duit keur biaya ayeuna geus dibayarkeun. Tapi kumaha kayaan budak nah geus aya parobahan? Sarkum nembalan samalah malik tumanya kanu jadi bojona. Red ka anakna anu keur ngalempreh bangun eueuh daya begetna pias panon celong. Puguh oge kayaan budak teh can katingali aya robahna. Ampir sapeuting tadi angger we rungsing. Rajun sare tapi ukur sakedeung mending geus nyeri tak-tak oge balas terus ngangais budak. Beuh can aya parobahan. Tapi nah teu diubaran kitu ku dokter teh. Lain teu diubaran Kang. Tapi kayaan budak teh geuringna geus parna. Ari nurutkeun keterangan dokter mah samalah dibere tempo nepi ka 3 poe. Lamun kayaana parobahan ieu budak teh kudu dibawa ka rumah sakit anu gede. Lantaran kudu dipariksa anu leuwih taliti kitu cenah. Sabab di rumah sakit ieu mah eueuh alat-alat anu lengkap. Lantaran rumah sakit leutik. Tah kitu keterangana anu katarima teh. Samalah lamun aya biaya mah teu kudu nungguan nepi ka 3 poe lantaran leuwih gancang tangtu leuwih hade. Kitu ceuk dokter teh. Tapi kudu kumaha pikeun urang mah da lain teu hayang mawa ka rumah sakit gede. Puguh oge eueuh biayana. Nyi Sarah ngajelaskeun kaayaan anakna nurutkeun keterangan ti dokter. Narima beja kitu leng atuh Sarkum ngahuleng. Sirah karasa lieur bumi alam asa muter. Langit asa runtuh ninggang kana sirahna. Brek Sarkum diuk awak karasa asa lungse. Lantaran lamun nya kajadian kawas kitu geus kabayang ku dirina. Nya pisah kumahaeun kudu ngayakeun biayana anu tangtu moal cukup ku duit saeutik. Samalah tangtuna moal kabadanan. Sakedapan Sarkum ngajelengut bari nyeklan sirah anu karasa jangar. Kang Sarkum? Kang Sarkum? Kang? Ceuk Nyi Sarah barigap kana tak-tak salakina teu karasa cimata ngalembereh mapai pipi. Ate sedih jeung nalangsa watir kanu jadi anak jeung watir kanu jadi salakina. Anu tangtu bakal nyang hareupan kasusah anu pohara. Kang Sarkum, kudu kumaha atuh lamun geus kieu? Abdi hariwang ku kayaan budak. Lamun rek buru-buru dibawa ka rumah sakit anu leuwih gede, nah hati mana biayana? Jangan duit anu gedena 5.000 oge sakitu kacida pisan hesena. Komo lamun leuwih ti kitu. Hiji-hijina cara anu ayeuna bisa dilampahkeun ukurna neda kanu maha kawasa, nyuhunkeun pitulungna muga-muga urang gancang dijait tina kasusahan. Ari kahayang mah budak teh singgera cager deui sabihara-sabihari. Ceuk Nyi Sarah bari ngusap cimata. Gek diuk gigireun salakina. Nya boga-moga kitu harepan urang mah.
Budak teh cing cager sabihara-sabihari. Sabab akang terus terang teu sanggup ari kudu mawa budak ka rumah sakit anu gede mah. Da geus tangtu kudu ngaluarkeun duit anu gede deui. Sedengkeun kayaan urang boro-boro keur ngayakeun biaya anu loba. Cacakan ukur neangan duit anu gedena 5.000 sakitu hesena. Teu sirikna akang teh kudu udar ider nginjeman ka ditu ka dieu. Estuning matak era jeung matak nyeri kana hate. Ceuk Sarkum bari neuteub ka bojona. Paromana katara alum, dadana karasa eungap, hate sumpeg pikiran bingung. Hirup teh beut asa manehna anu pangsusahna. Kang, ari akang menang duit 10.000 ti mana? Nah kungsi datang nepungan ka imah abah jeung ambu atawa henteu? Tanya Nyi Sarah lantaran hayang nyaho. Pugo oge kieu Sarah lalakona akang menang duit teh. Barabat Sarkum nyaritakeun kajadian poe kamari ti mimiti balik ti rumah sakit nepi ka mangsa harita. Sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Tah kitu nyai lalakona teh. Akang menang duit 5.000 teh tapi lain ti abah. Tapi pamere ti ambu cenah mah duit peperenian. Lantaran bapa nyai mah boro-boro daek nulungan kana kasusah urang. Cacakan karek ningali akang datang oge. Budi jeung basana geus teu matak pikaresepen. Tapi alhamdulillah Gusti Anu Maha Suci masihan keneh pitulung. Nya duit teh meunang tambahan ti Bah Omon eta oge alatan panggih jeung si Ojay anu mantuan nepikeun pangabutuh urang. Tah kitu lalakon akang teh. Ceuk Sarkum mere keterangan anu sajelasna. Sabab ngarah ka harti ku bojona. Nya barang ngadenge caritaan ti salakina sarupa kitu. Teka ampeuh segruk Nyi Sarah ceurik hatena karasa nyeri jeung peurih ku kalakuan Bah Ijon anu jadi bapana. Anu tete lah teu boga pisan parasaan. Cacakan kasebut ka anak sorangan, samalah Nyi Sarah teh anak anungan ukur hiji-hijina. Tapi Bah Ijon kejem teu werat nulungan. Geus nyai teu kudu corik. Keun bae sagala rupana urang sanghareupan babarengan. Urang kudu sadar jeung tumarima kana takdir anu tumiba. Lantaran ieu teh tangtu geus jadi bagian tina lalakon kahirupan urang. Nya bener Kang, sagala rupa anu kajadian teh mangrupa takdir ti Nu Maha Kawasa. Sarta abdi oge tangtu narima kalayan sabar jeung ikhlas. Tapi anu ku abdi dipake ceurik teh caritaan anu jadi kolot, anu tetela teu boga pisan parasaan sarta teu malirek anu jadi anak. Walon Nyi Sarah bari ngusap cimata anu reumbai maseuhan pipi. Ningali kitu Sarkum ukur menghap narik napas, ok ngomong bari neuteub. Nyai akang teh moal lila. Ayeuna oge rek balik deui. Nah meniru rusuhan Kang. Apan kakara oge jol ka dieu teh. Wayahna nyai ku akang rek ditinggalkeun. Lantaran akang boga pagawean rek mantuan ngalaawi di kebon Pak RT. Nya susuganan atuh boga sautak saeutik keur nambahan bubutuh urang. Soal budak urang tungguan bae nepi ka waktuna 2 poe. Muga-muga bae aya mukjizat budak teh cager. Nya teu nanaon atuh Kang ari kitu mah. Tapi omatnya 2 poe deui akang kudu buru-buru datang deui ka dieu. Sabab abdi keung sorangan mah. Nya, tangtu akang oge bakal buru-buru datang. Tah ieu baju keur salin nyai jeung budak. Tah ieu aya duit saeutik pamahanan ti emak. Wayahna we nya kudu diapik-apik keur bubutuh salila di dieu. Sarkum ngasongkeun duit anu gedena 1.000 ka Nyi Sarah. Gap ditampanan. Kang Sarkum, kumaha hari kayaan barudak anu 3 Kang? Nyi Sarah nanyakeun kayaan anakna anu 3. Sabab hatena ngarasa tetentrem lamun can ngadenge kana bejana mah. Sarta geus aya kana sababaraha poe anakna anu 3 teu pati diperhatikeun. Da puguh riweuh ku ngurus budak anu bungsu. Teu kudu hariwang nyai.
Sabab budak anu tilu masa kabehna carager. Jeung deui apan aya emak jeung si Titin anu ngurusna. Nya syukur atuh ari budak carager mah. Jadi abdi moal loba pikiran teuing. Ngan ukur tinggal mikiran ieu we anu bungsu. Nya bener. Nya kitu we atuh Nyai, ayeuna akang rek balik. Sarkum amitan deui ka bojona. Srog ngadeuketan anakna nu keur sare celengok budak teh dicium tarangna bangunnya pisan. Nya kadekang di jalan cing ati-ati. Nya nuhun Sarah. Hayu atuh nya ditinggalkeun heula ku akang. Jawab Sarkum bari melong ka bojona. Munggu hate mah ngarasa berat. Sanggeus kitu Leo Sarkum indit dijajabkeun ku paneuteub Nyi Sarah anu baseuh ku cimata. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula kayaan Nyi Sarah anu keur aya di rumah sakit. Ayeuna urang tuturkeun deui lalampahan Sarkum anu rek mulang ka lembur. Mangsa alam harita geus maju ka beurang, panon poe panasna karasa moreret nyentet kana awak. Dina kayaan kitu, Sarkum terus ngagedig leumpang rurusuhan buru ka lemburna. Anu masih kene kawilang jauh di jalan raya mah. Sapanjang jalan hampir teu malire kana kayaan. Pesangna ngoprot beungeut beureum beuteung lapar sakabehna teu dirasa. Terus bae leumpang lantaran hayang buru-buru nepi. Nya teu kudu dicatur itu jeung ieuna. Sanggeus liwati wan Cibada lohor, Sarkum nepi ka imah. Nya gancang dibagiakeun ku indungna jeung Titin adina. Ari anakna anu laleutik keneh Sari jeung Asmi keur arulin anyang-anyangan di buruan. Sedengkeun ari Jang Panji anakna anu lalaki kakara balik ti sakola. Terus indit ulin ka imah babaturana. Jang, geuning geus balik. Syukur atuh. Oloh eta kesang mending ngoprot kitu kawas nama ujang teh capeknya. Tanya Ma'ana bari melong ka Sarkum anu kakara datang. Kesangna ngoprot luut leet beungeutna beureum napas ngahegak. Nya Mak, capek abdi teh. Nyatang tuwe atuh capek. Tapugu geus leumpang jauh. Hayu atuh buru asup ka imah ngarah bisa leuroh. Kalacat Sarkum asup ka jero imah. Gek diuk dina palupuh setengah ngabebeutkeun maneh. Sukuna ngalungsar terus ngalaan baju jeung duduk kuy samak. Sok ditunda. Kang mangga cai heula. Titin nyampeurkeun bari nanggeui baki. Anu dieusi cai herang sagelas jeung seupan huy koneng sapiring anu geus tiis. Kawan tu meunang tadi isuk-isuk. Nuhun Tin. Gap Sarkum kana gelas regot-regot nginum mending ngalaklak. Telila oge geus beak terus gap atuh kana seupan huy. Sanggeus dipesek am dihuapkeun meuni cacamuilan. Da puguh beuteungna lapar meuni kukurubukan lantaran basa tadi isuk-isuk can kaburu sasarap. Ari di jalan teu manggi dahareun da puguh boga duitna teu weleh ukur pas-pasan. Jadi lamun dipake jajan teh sok sieun teu cukup keur ongkos balik. Jang, kumaha kayaan budak teh nah geus mending? Sanggeus nempo Sarkum radarine, Ma'ana tumanya bari neuteub. Nya Kang, kumaha kayaan budak teh? Tanya Titin milu nimbrung da puguh geus teu sabar hayang ngadenge bejana. Mak kitu oge Titin. Puguh kieu kayaan budak teh. Ditanya kitu paralak Sarkum nyaritakeun deui kayaan anakna anu bungsu. Sakumaha anu tadi ditepikeun ku Nyi Sarah. Saeutik oge teu dikurangan jeung teu dileuwihan sarata dibarandungan ku Ma'anah jeung Titin kalayan saragap. Aduh, lamun kawas kitu mah kayaan budak teh geuringna geus parna. Sarta kudu kumaha atuh pipetaeun urang. Lamun seuk budak kudu dibawa ka rumah sakit gede anu aya di kota.
Nah aya keur biayana. Ceuk Ma'ana bari ngahuleng hate bingung watir kanu jadi anakna Sarkum. Tong wakahariwang mak. Sabab centang tu kajadian. Eta mangan ukur karek nurutkeun keterangan dokter hungkul. Saha anu nyaho isukan mah budak teh cager sarta teu kudu dibawa ka rumah sakit gede. Jawab Sarkum nyarita sangkan ulah wakahariwang ka indungna. Sok padahal hate mah sarua jeung Ma'ana ngarasa hariwang. Itu deui Titin sarua bae milu mikiran kana kasusah anu jadi lanceukna. Samalah lamun seug bisa tangtu hayang nulungan tapi kumaha atuh da puguh teu kaduga. Ya moga-moga baik kitu kahayang mah. We isuk mah budak teh cager. Ngara teu kungsi dibawa ka rumah sakit gede. Walon Ma'ana geus kitu jung Sarkum nangtung tina diukna. Terus rek ngaleos. Rek ka mana Kang? Titin tumanya kalanceukna bari neuteub. Tin, akang rek balik heula ka imah rek disalin baju. Saterusna rek indit ka kebon Pak RT rek ngalaawi. Kade akang mihape barudak talingakeun ulah nepi ka arulin kanu jauh. Nyatong salempang Kang. Keun bae barudak mah ku abdi ditalingakeun. Jeung deui datar arulin jauh. Sok akang rek ngalaawi masing jongjon barang gawe. Urusan barudak pasrahkeun ka abdi. Walon Titin kalayan daria. Sarta mata kregreg pikeun Sarkum. Nya nuhun atuh Tin. Mak, abdi permios rek ka kebon heula. Sarkum mamitan ka indungna bari ngareret. Jong atuh ka ditu Jang. Kade cing hati-hati di jalan. Walon indungna geus kitu jurut Sarkum turun kaburuan. Tuluy leumpang ngagedig rek muru ka imahna. Teu lila oge geus nepi sanggeus muka kunci sup ka jero. Sarata cucul-cucul disalin baju kuno biasa sok dipake ka kebon atawa ka sawah. Teu poho mawa bedog ditalikeun kana cangkeng. Sanggeus sagala rupana dianggap tarapti, Sarkum ngaleos indit rurusuhan rek ngajugjug ka kebon Pak RT. Maksudna mah rek ngalaawi sakumaha anu geus dijangjikeun poe kamari. Mitra kaum dangu, mangsa alam ngarayapna teu karasa. Kanyahuan geus maju kaburit, panon poe geus rek surup. Diganti ku cahaya layung anu hibar ti belah kulon. Sora tongere treang di sarada patembalan paselang jeung sora manuk anu raricit tina dahan. Kawasna keur neangan pamondokan. Angin leutik ngahiliwir ngendakeun dangdaunan. Awa karasa tiis kawan tu deket ka pagunungan. Beuki lila beuki burit anu akhirna reup kaayaan poek beurang geus kaganti ku peuting. Gancangna carita. Dua poe geus kaliwat isuk kene Sarkum geus ngagedig deui indit rek ngajugjug ka rumah sakit rek neang anak jeung bojona. Samalah ayeuna mah inditna teu sorangan tapi dibarengan ku Titin. Sanggeus leumpang ngaliwatan jalan pilemburan, duanana anjog ka jalan gede. Terus ngajanteng begat oplet di sisi jalan. Teu lila lar oplet ngaliwatnya terus bae naraek, gek dariuk dina jog panghareupna. Geleser oplet maju tarik da pugu isuk keneh mah jalan teh masih keneh tiiseun. Teu kacatur lilana oplet anu ditumpakan ku Sarkum jeung Titin ngaliwat ka pelebah rumah sakit. Reg oplet eureun jurut duanana turun sanggeus mayar ongkosna terus laleumpang deui ngajugjug ka rumah sakit anu tempatna geus teu jauh. Sarta teu lila oge geus nepi ka ruangan anu dipake ngarawat anakna. Breh katempo bojona Nyi Sarah keur diuk sorangan dina bangku bari ngumbar cimata. Nya barang ningali kitu mah puguh Sarkum jeung Titin reuwas. Ya terus bae ngadeuketan. Sarah, aya naon ieu teh? Jeung kunaon make ceurik?
Kang Sarkum, untung akang buru-buru datang ka dieu. Ceuk Nyi Sarah ngawalon bari ngareret ka salakina jeung katitin anu kakara datang. Nya, tapi aya naon ieu teh? Cing sok caritakeun ka akang. Tanya Sarkum jajantung ratug deg-degan inggis menang beja anu teu dipikah hayang. Mohon ce sok geura carioskeun. Nah naon anu tos kajantenan? Tanya Titin bari neuteub ka Nyi Sarah anu keur ceurik. Kang Sarkum, Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.